Tik lamun narik duit di dia make mesin naon? Make EDC biasa, erek narik. Heeh erek, tapi da urang mah embung make mesin EDC aya mesin anu sejen teu di dieu. Tina M-Banking we atuh ari ulah tina EDC mah. Teu mawa HP urangna pugu. Cek urang mah di dieu teh kurang lengkap da mesin teh. Mah nyangan aya EDC hungkul, duna pan aya deui. Nya alhamdulillah lah sakieu mah. Mesin EDC pan aya 3. Mesin peragi ngetang artos aya 2. Mesin peragi ngadeteksi artos palsu oge aya. Kurang naon deui coba sakieu mah. Tos selengkap lah cok abi mah. Hiji deui, mesin anu can aya di dieu. Urang yakin pisan lamun di dieu ngayaan mesin eta, maneh bakal beuki rame. Mesin naon ceu penasaran? Mesin kanggo transaksi saldo pikiran. Maksudna Nyaho teu, eta mesin bisa nyairkeun saldo anu aya dina otak. canggih. Pisan. Yeuh, mun misalna dina pikiran teh aya saldo 5 miliar. Eta teh bisa dicairkeun. Matak maneh kudu ngayakeun mesin mah. Peluang emas. Mana di dieu mah can aya nu bogeun mesin anu kitu. Bener ceu, kudu dipikiran ieu mah. Wing ogenan hayang atuh meuli mesinna. Lengkap we lamun aya mesin anu kitu mah.